Ucu. Bener nu beh dia mah aredan. Kakarek gegek abdi ngaji geus disebut kurang ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meuli korma di karnusan daun salam bejeng opak ieu jalma loba pisan hanjakal nu ngajawab salamna kurang kompak. Melak jati sisi leuweung di ceboran make cai bisi tadi keur malaweung ajaran sakali deui. Wios. Ieu tos biasa pangaosan di Cipurut sanaos hujan jamaahna kompak tos biasa. Tos biasa ibu di Cipurut upami mubalik nuju ceramah tara di pasihan cai tos biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngawaler salamna teu kapaksa. Ikhlas. Rarido. Saladar. Hampura bisi ibu ngaraos kapaksa ku abdi dugikeun ka abdi 3 kali maca salam keur ibu teh baseuh jabat tiris. Dur cenah eta nu ceramah ayeuna maca salam teh meuni loba-loba teuing. Hapunten ibu saleresna abdi nu nyoba kawabaraya urang Cipurut nu keur ngaos ayeuna. Ternyata abdi 3 kali maca salam nu kahiji nu kadua nu terakhir nu katilu kalina anger nu ngajawab teh geuning nu tarik sora nu rame teh iwal ti awewe. Paloba ieu gigireun abdi eceting parentul ngajarentul abari arudud. Hempak merebayak sa di karopeah da ieu teh jelema. Ngan aneh teuing ka mana ieu sorana. Abdi matak bingung, matak ku abdi bade dicek deui ieu nu terakhir. Ibu araya. Tos tong nyora da euceum atos ditarosna ieu nu beh dieu. Bapak. Tuh. Gusti nu hirupna ngan 3. Seseueurna mah nuju aya di alam barjah. Didoakeun ku abdi mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna. Akieu Kang, sanajan hujan sanajan kabasahan ibu-ibu mah teu patah semangat matak awewe jeung lalaki hanya satu perbedaan, lalaki mah pemain beku. Mun awewe pemain baku. Matak peran utama di mana-mana nu rame semarak acara yakin lain ku lalaki tapi ku awe. Sok ibu bandingkan ayeuna nu ngaos di dieu sanajan hujan seseueurna lalaki atau awewe? Awewe. Tingali mending ngaronyok aja di ditu di imah batur. Bu, ibu, sok aya di dieu pangaosan rutinan biasa. Sok kompak ieu. Abdi mah curiga. Tingali abah-abah nu ditarenggah meuni arolohok. Da biasa lagi karena rutinan mah abah tampilan teh tara ginding tara gaya na kunaon kari-kari ayeuna abah ningali mubaligoh geulis. Biasana abah di sarung ayeuna mah meuni make calana panjang bari badag teuing ditalian ku rapia. Ikhlas naos ayeuna sanajan hujan dipaksa aya nu maksa. Yuk kabeh ayeuna urang maksakeun pangaji sanajan kabase didoakeun nu ngajawab salam mudah-mudahan sing enggal ka markah. Meuni tarik amin. Ciri eta teh hayang ka Mekah. Ngan teu cukup ku amin tarik ibu da moal bisa nepi ka Mekah ngan ukur ku amin. Ka Mekah ibu bisa nepi ece tiasa dugi ka Madinah satu syaratna kudu aya dukungan ti salaki. Gampang duit mah duit loba salaki tengah dukung mah moal ini khusus kanggo para lalaki utami keur para pamuda sareng para duda
aya duda nu balih nu palih mana cicingna oh di ditu geuning ucu nu hadir teh jalmi aya jurig ge aya buhun jalmi mah dinu caang jurig mah dinu jadi itu nu di tukang ngaji tapi teu dihareup eta teh ngaranna nyumput maknya jurig udud bu lanjut utami keur kaum lalaki khusus kanggo keur para pamuda sareng para duda nu ngajawab salam mudah-mudahan ku Allah dinasibkeun kenging jodoh anu geulis sapertos abdi aduh cicing tong amin nu geus boga pamajikan mah Allahumma sholli wa sallim wa barik alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin. Kurang kompak tong karoret semuanya jawab sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayat sadaqallahul adim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Lahir Nabi nu sajati ngajadi sajarah anu utami sok diperingati dipusti-pusti ku jalmi-jalmi terutami kuno hadir dina ieu wengi nu maksad angkat ti bumi bade ngaji peringatan Maulid Nabi. Sok bantuan nyora ibi nu hadirna rupi-rupi aya pameget aya istri aya kaum buruh pagawe negeri aya pedagang aya petani panitia mere cai ge dina meja meningkat 2 rupi aya le mineral aya cai enteh ngan hanjakal teu aya cai ko malah nu aya kenca jeung katuhun abdi iwalti pemain inti ngaji buktina aki-aki jeung nini ngan yakin tujuan sami nu maksad bade tolabul ilmi mugi-mugi sing payus mungguh Gusti ku ngabandungan ceramah ti para ulama sareng ti para kiai di dunia urang jadi jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Kirang kompak amina tadi lain ayeuna kapan ibu teh eueuh deui nu bakal bisa nyafaatan iwal ti Kangjeng ibu menikat ridho hujanan ibu ridho kabasuhan hanya satu harapan ingin disafaatan makanya setiap ayat kata bahasa abdi anu kaditulah jadi doa coba ku ibu aminan deui siap lahir Nabi anu mulia ngajadi sajarah anu utama diperingati dijadikan hiji agenda dina tiap tahunna ku urang sadayana terutami dina waktos ayeuna ieu panitia ngayakeun acara direncanakeun dipola ti anggalna nu hadirna ge meningkat rupa-rupa jumlahna langkung ti 2 di antara nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapak aya para pamudi sareng para pamuda sok sanajan dina ngaji kurang pati katara nu hadirna pasti dina bawah tenda nu caralik dina luhur kursi sareng di payuneun imah tetangga aya status duda jeung ran nu peryogi urang sadayana teu ningali status duda jeung randa niatna sing sarua dina wengi ayeuna bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ku jalan peringatan kelahiran jungjunan anu mul iya supados urang di alam dunia hirup janten jalma anu bagja bari tarakwa muga-muga urang cipurut nu hadir ngaji ayeuna sing jaradi ahli surga iya rabbal
saya bertanya ibu satu pilihan, dua pilihan, pilih di antara satu, ibu hoyong ke surga, hoyong ke neraka. Oh, sing kompak. Ece hoyong ke surga, hoyong ke neraka. Ke surga, jangankan orang yang bertakwa, sekalipun orang yang suka maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dipilih ku abdi satu antara dua, pilih surga, pilih neraka, pasti pilih untung jeung rugi pasti jalmi nu dipilih ke untung. Oh, matak abdi bade naros ke akang pilih surga, pilih neraka. Surga. Akang pilih nyanung, pilih teu nyanung. Wah. Deung, pasti eta nu ngajawab teh nu aya keinginan jeung nu aya harapan. Mudah-mudahan akang tinekanan. Diaminan si Ece mun dijamedud. Aduh, Bu. Ibu Ridho dipangyanungkeun. Oh, kieu we aya nama abdi titah milih ka Ece. Lamun ibu dipiwarang milih satu di antara dua, ibu pilih madu, pilih racun. Madu. Ibu pilih di madu apa pilih di racun? Kamu pilih di racun. Engrin memajikan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Master of ceremony kahartin teu paingan oloho eta teh bahasana punten ibu sanes bahasa Sunda abdi ngahaja supados gaul. Ibu kudu apal bahasa, setiap bahasa dan kata. Jangankan ibu peda orang Sunda bisa ngukur bahasa Sunda, kali-kali mah kudu rada ngota. Apal Inggris, ibu terang Inggris. Abdi memekel kuncina dina mobil. Master of ceremony mun cek bahasa aki-aki, cek nini eta teh protokol. Buhul. Oh. Ari orang Sunda mah tong oh ah. Geuning ah kapan Sunda mah identik huruf kana ah, mun Jawa kana matak abdi orang Sunda asli dangaran abdi ah ah. Mun ini ka Jawa mah abdi teh jadi oh. Itu kompak cek ulah ngapuleng. Mun di Sunda nana ka Jawa mah mun di Sunda batal ka Jawa mah batal. Mun di Cipurut mah katak, di Jawa mah bangkong. Pan kotok mah hayam sing nyambung. Mun arek kodok. Oh, mun di Sunda mangga calik, di Jawa mah monggo linggih. Maknya kasemah monggo colok. Gusti kan iya mah bener teu areling caca keur ngaji tuh dan nu dia tadi ke abdi nyebut kurang ajar. Iya kasemah monggo colok keungeun ceu asli moal tulus eta nya mah nage torojol tamu assalamualaikum diwalerku ibu ku pribumi waalaikumsalam monggo colok. Mangpret asli ceu tas ieuneun. Nu dipihormat kersana para alim ulama, para ajengan, para kiai, wabil khusus Bapak Majelis Ulama Desa naon ieu teh Ibu? Desa Cijulang. Nu mana Pak MUI na? Oh Masya Allah, apa kesepuhan doakeun sing sehat panjang yuswana. Uhun, keung Bu upami tos daya kiai. RT mah teu keung. Naon sababna seueur nu hoyong janten RT? Mual hese penerus RT mah balatak, tapi penerus kiai siapa yang akan menjadi penerusnya? Kalau ibu ayeuna Bapak Majelis Ulama meninggal wafat duluan, aslina Majelis Ulama Desa wafat, RT mual bisa ngagantian sosok Pak MUI. Betul? Tapi upami Pak RT maot dipayun, Pak MUI siap jadi RT, merangkap jadi MUI. Sebab kelebihan kiai itu beda Bu, segala bisa. Matak lamun bisa manawar ka Gusti Allah jung Pak RT we heula nu maot dipayun. Aya Pak RT nu mana? Bun tak kedah dituduhkeun abdi mah tos uninga. Di mana-mana Pak RT mah biasana awakna teh baregang. Ieu mah di abdi duh ka di dieu mah. Sarua. Oh, ieu mah genut alhamdulillah. Dari ngaran RT mah tuh udah terjauh tina ngaran singkatan. RT ripuh teu puguh. Itu RW ripuh wae.
matak maling kene janten Pak Ustad tinggali kiai mah ya Allah nu dipayun sorban gaya baju hade namina ge ustad usaha tara anak deres mata kali-kali mah teh kudu aya kahayang boga budak parawan teh tikahkeun teh ka santri ngareunah karosku abdi tadi pun anak teh tanu pameget teh nuyun teh pun anak minantu abdi teh santri da genah atuh Bu ajaran geura sok boga minantu santri mah mitoha koret di rukiah gampang pamajikan cerewet di adanan itu Allahumma sholli wa sallim wa barik nu dipihormat ke sana kasepuhan nu aya di kampung Cipurut ieu teh maulid nabi mushola naon Ibu mushola Masjid Miftahus Saadah Dusun Cipurut RT hiji RW 8 Desa Cijulang foto meni eueuh nu maturan sorangan matak naon renengkeun jeung RT sanesna naon euceu upami direnengkeun sareng RT atuh abdi we nu eueuhna euceu RT we di dieu pangpangkeun panitia Pak RT pokoknya mah sadayana we warga di dieu kapanitiaan tak kedah nama ieu dipoto di dieu pajangkeun ulah abdi naon sababna ari RT RW kapanitiaan mah asli orang dieu moal ka mana-mana samaotna aya di dieu sok coba lamun dipajangkeun spandukna eta foto urang dieu mah ibu abdi tong dipajangkeun yakin spanduk tahun hareup kapake deui da ieu mah atuh da abdi ayeuna beres we acara teh kumaha sih bener abdi mah hariwang sieun dipentaku ece jeung moe pare menyang kayak tukang ceramah di pocok hayam komo cek si abah teh lah lumayan jang pipining WC cenah was terido lah hatur nuhun ka Bapak RT nu tarakhir tatalete Bapak RW nu rancage daek nyontohan gawe Bapak Kepala Desa aya teh aya Pak Kubu hah? Oh, terus ngantunkeun. Oh, kah? Aduh dah. Mudah-mudahan atuh ieu udah mah Pak Kutis inggal pajeng deui. Bapak, Ibu nu tarawadu nu saratia, wabil khusus panitia penyelenggara ieu acara. Nu ngondang abdi teh Kang Uuk. Muhun. Hah? Uuk. Kang UU jadi ari ngaran UU mah eta teh ngaran istiqomah nya ti hareup UU dibalikeun ti tukang UU asli atuh teh uhun jiga ngaran AA dibalikeun anger UU ge sami uhun Kang UU bade dibalikeun anger UU ti hareup anger UU tah ieu nu ngonang abdi teh Kang UU riweuh Kang UU teh hayu we nelponan mun kitu abdi teh diteleponan ku nu kasep meureun leuheung aturun Kang UU berkah Kang UU tiasa tepang abdi sareng urang Cipurut ternyata geuning urang Cipurut teh Gusti luar biasa ibu-ibu nagareulis sawareh gak melihat cantik gak melihat enggak cantik yang penting kita jadi wanita soleh sing kompak wanita soleh. Wanita soleha itu adalah wanita yang pandai bersuk. Komo ibu tas mulud. Salaki aya sanajan geus aki-aki ku ibu sing loba dicintai sepenuh hati. Nah, unjig-jig dicium. Atuh salaki dicium mah lecet aja teh. Lah kumaha ece we lah ngajawab masuk ece kitu. Da ari bodoh mah kudu bodoh alewah tong bodoh katotoloyok pede we rek bener rek salah kaluarkeun suara daripada juga ieu haruleng kieu uun bingung ieu mah disebut hirup darehe disebut cengcelengan da oyag-oyagan disebut patung da udud komo ya kan da abdi mah era kana diolpolongkeun kitu mah sok akang pun tentu ngabagikeun kopi ngaganggu engke we da abdi ge encan ngopi engke mun tadi atuh keur sambutan keur pengajian mencicing mulai nu ngabagikeun dahareun ngan lamun geus aya dahareun ku ibu tong diantepkeun sok huapkeun itu jeung abdi mah bebas rek dahar-dahar mangga nu aya mah da ngaji mah nu penting da daek angkat kana pangaosan
Gusti dia ngajawabnya sorangannya tariknya salah gerak. Ini kaciri ya make jaket koneng. Nyebut dahar mani bedas. Berarti teteh mah kieu pikiranna. Ngajina teteh kudu lila cek si teteh mah. Nu penting mah singkat padat melekat, jangan lupa pulang bawa ilmu manfaat. Berkat. Nah gara-gara dahareun. Itu pantesan tadi ayah budak kali itu tuliwat ruas abdi mah pas turun tina mobil Allah buah geus bubar pengajian teh jabah hujan budak geus mawa keresek kitu teh oco soreng berkat meureun seneng eta teh bari sosolawatan atas muludan sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanjakal guning sautik murunan di dahar ustad aduh ustad jadi bilu kapitna. Jamaah sadayana hadirin rahimakumullah. Judul pangaosan mapunten ibu urang tingali da aya judulna ulah diantepkeun baca ku sarerea amih bungaheun panitia ngantong di leuwih hantong di kurangan bacana sesuai jeung aya dina tulisan yuk urang babarengan baca ku sarerea tabligh sing kompak tuluikeun memperingati saw cek abdi ge tong dileuwihan kapan nulisna ge naon tah bacana ge akurkeun yuk balikan deui sok ieu sugan geus harirup cenah teu kaciri bun sok bareng awas nu teu nyerah burut si balik sok Kang eta arudu wae atuh tabligh memperingati Muhammad saw. Oh, mulai bangkit dari alam barzah. Peringatan Maulid Nabi adalah mengingat bagi kita untuk bersatu, bergandengan tangan dan memperkuat tali persaudaraan demi kemaslahatan Kitu ibu jelema mah kudu saling asah, asih, asuh, ringan sama di jingjing, berat sama di pikul, bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Setuju Kang? Aduh yuk musibah di pelongku aki-aki cek atuh mau gara mau nu ngariung teh atuh pamuda ieu mah geura ka ditu aki-aki terus ka dieu nini mudah-mudahan da moal aya nu ngorak mun eueuh aki-aki jeung nini mudah-mudahan ibu sadayana sing sarehat parajang Yosua ya jadi abdi teh kudu ka dieu euy jadi bujur nu kudu bolak-balik sababnya kursina cicing jadi bujur nu kudu bolak-balik aduh makanya kakulon cerece halo mereka tuh ningali si abah bu yuk maulid nabi punten bu ari kecap maulid aya deui kecap maulud ngan ternyata dina tulisan maulid tapi abdi kunaon tadi amprok jeung si emak di ditu mah bade ka mana pangaosan cenah di Cipurut judulna naon muludan aya deui si abah bade ka mana bade muludan setiap jalmi setiap ayeuna manusia nu ditanya di mana jol bulan Rabiul Awal pasti ngajudulan pangajian teh nyebutna init muludan tapi ari dina sepanduk pasti dina sepanduk mah tara nyebut muludan tara di serat muludan sok aya ge kalimat maulid jeung maulud naon sababna taroskeun ka Bapak Majelis Ulama Desa kecap muludan teu aya segatan upami usaur santri dina tasrifan dina kiasan sanes segat masdar maroh sanes segat masdar hayat sanes segat masdar mim sanes segat masdar taukid eta si abah aya keneh nu ngabagikeun kopi sok tamatkeun heula bah jung ka ditu tong balik deui lanjut ibu lanjut cek si teteh pusing bu muludan segatna sanes segat masdar taukid masdar hayat masdar mim masdar maroh upami dicandak tina kecap walada akur jeung waada fiil bina misal bangsa wau walada yalidu lidata wawal dan pahwa walidun wadaka mauludun lid la talid maulidun teu aya kecap muludan
aya oge maulud, aya oge maulid. Berarti panitia teu salah di dieu nyerat maulid, panitia teu salah lamun nyerat maulud. Ibu nyebut muludan salah teu salah, nu salah mah urang Cipurut nu teu init kana muludan. Betul? Naon ari maulud segatna isim maf'ul, taroskeun ke Bapak Majelis Ulama Desa. Maulud anu dilahirkeun, berarti orang di dieu keur memperingati seseorang yang dilahir. Sing kompak urang kikian teh keur memperingati seseorang yang dilahir. Berarti ketika ada orang yang dilahirkan, ada tempat dilahirkannya, ada waktu dilahirkannya. Maulid segatna isim zaman, isim makan, tempat dilahirkan. Siapa yang dimaksud dilahirkan, siapa yang dimaksud yang diperingati, yang dilahirkan itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presiden di atas presiden, gubernur di atas gubernur, DPR di atas pemimpin DPR. Makanya Nabi Muhammad ketika disandingkan jeung nabi-nabi yang lainnya, disandang gelar ku Nabi Muhammad gelar Sayyidil Anbiya. Nabi Muhammad adalah pemimpin sadaya para nabi. Nabi Muhammad disandingkan jeung rasul-rasul nu lainna Kang, tetaplah unggul, tetaplah istimewa, tetaplah mulia. Nabi Muhammad gaduh gelar Sayyidil Mursalin, pemimpin sadaya para rasul. Disandingkan jeung urang Cipurut mah terlalu sedikit manusia nu aya di santero alam zagat raya ieu. Sandingkan jeung Nabi Muhammad, mulia siapa, unggul siapa, kalah semua. Iwati menang di Kangjeng Nabi, Abdulul Makhluqat, Sayyidil Makhluqat. Nabi Muhammad adalah pemimpin seluruh para makhluk-makhluk na Gusti Allah. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad. Sing kompak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa istimewanya lagi? Nabi Muhammad ketika dilahirkan oleh baginda Siti Aminah, ibunda Siti Aminah, Nabi Muhammad beda dilahirkan jeung Siti Aminah urang Cipurut. Aya di dieu nami Siti Aminah. Aya? Siti Aminah di dia pernah hamil? Pernah. Siti Aminah ibunda Nabi pernah hamil? Pernah. Ngahamilkeun Kangjeng Nabi. Tapi Nabi Muhammad dina lebet patuangan Siti Aminah bukan berbentuk janin. Makanya Siti Aminah ketika ngandung tidak membesar patuanganna, tidak mengecil. Sabab dina lebet patuangan Siti Aminah bukanlah janin tapi nur cahayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari ibu mah keur hamil teh ece patuangan teh lain ngaleutikan, beuki ngabadagan. Leres? Sabab nu dikandung ku ibu lain cahaya tapi janin beuki ngaageungan. Saha nu nyieuna itu. Matak punten akang, upami bojo nuju hamil ulah dibandingkeun, ulah disamikeun jeung Siti Aminah ibuna Kangjeng Nabi, moal mata kakang kudunya aker pamajikan di mana keur hamil. Sabab patuangan pamajikan akang nu jadi tersangka beuki ngabadagan. Lain sakedeung waktu ibu 8 bulan, betul? Sok ibu karaos atuh patuangan teh beuki ngaageungan, beuki teu kuat, beuki ayeuna kasiksa, sare nangkarak cangkeng beunang, dibawa nyangigir sieun bahe, dibawa nangkub sieun bitu. Matak ceuk salaki teh mamah macana sare teh nangkuban teh jiga udong-odong jujulaeutan. Nya wajar akang da beuteung antel kana kasur ai tarang jeung suku ngangkang. Mata kala ungklek-ungklekan. Kabadug we suku pamajikan ku salakina pan muter jiga gangsing. Akang setia menjadi kepala rumah tangga pamajikan ketika pecah ketuban bade ngalahirkeun da lain nur nu dikandungna tapi janin bakal melalui proses persalinan mulus karasana nyeri karaosna, betul? Rek teh nyeri kumaha atuh da budak nu di jero teh gede beda jeung nusuk-asuk ka jero. Sok bandingkeun mumpung aya para tersangka. Lain ayeuna jorang fakta nyata budak nu dikaluarikeun mah nya gede nya gondrong. Sok aja nu asup nya leutik nya gunul. Budak nu kaluar teh 3 kilo nu asup mah 3 on. Matak bubututan pamajikan akang teh pejet Kang. Mun Allah keajaiban ti Allah mah ece moal bisa dipake deui eta bubututan teh. Betul? Bu. Matak kitu deui Nabi Muhammad bayu Allah ece dina sejarahna geuning babar taya
kompak orok lir kenging socalir kenging nyipatan sarta harum beda jeung Pak RT meskipun pangkat RT pangkat RW abdi ge sarua ece babar ka alam dunia teh dibabarkeun ku ibu teh da pinuh ku kokotor urang maleres sok grapa RT babar pinuh koko sok nadomkeun jang Pak RT babar pinuh orok acan disepitan soca acan disipatan sarta bau kahitutan ibu bu mata kurang lamun tegaduh dorongan anu utama dina dada yakin ece moal maksakeun daek ngaji ayeuna da urang teh kabayang hujan mah betah sare di imah leres batur mah kerti berari urang kudu kieu buncelik ece ngaos ternyata apa tujuan urang dorongan utama nu matak nyemangatkeun ibu pengajian ayeuna ibu jeung bapa ge sarua karena ada satu rasa mahabbah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mahabbah? Mahabbah mada bahasa Arab, bahasa urang nama cinta. C I N hijikeun. Sok nu belah dia tong ngalamun wae. Ieu mah jiga nu keur seueur pikiran. Saur abdi mah asa curiga jigana keur mikiran Mang Aang. Aang suran. Duka eta seragamna teu acan lunas gitu. Kapan ari jalmi mah aya anak muda, aya nu kolot, aya orang tua. Ari anak muda mah biasana jaratuh cinta, nu geus karolot kieu mah beda kiceupna keur jaratuh tempo. Mata punten ibu nuju ngaos mah tong seueur emutan, di bumi nuju seueur kapusing jeung masalah, keur ngaji mah tetep kudu loba sedekah. Suri. Cek abdi ge da geus moal bener jeung nu aredan kieu mah. Kalasieun ka bawa virus. Puhun, da abdi mah tidak ada batas atuh ece ta jeung nu aredan teh caket. Matak abdi balik sieun ka bawa GR ece. Itu beki parah nu itu. Nyebut gelo punten Pak RT pangtewakeun. Sok dudut Pak RT. Da warga Pak RT ieu tong asa-asa nu nyebut gelo kudu dicekel ece. Entong dicekek engke tatangga pae. Yuk ibu karena kita sama-sama kikian teh punya rasa mahabbah teh C I N T A hijikeun Pak. Nah kitu sok calangap. Ih kapan akang teh puguh katingali ari nyora mah hirup kitu atuh cenah hoream nyora atuh maot sakali mi puguh. Rasa cinta aduh tak kieu resep jeung jurig TV teh resep sok da moal teh nyambung jeung nu aredan mah geura yuk sok datar unggal peuting ieu kikieuan teh sok rasa cinta pasti kompak pada makhluk tarikan Kang sejak lama hingga kini tetap suci. Masya Allah angkat dari suaranya takkan hilang sampai datang tungtungna renungkan hup dah butuh lagi sakitu. Renungkanlah, pikirkan ku cara sapi benar ibu sadar diri ternyata setiap insan yang bernyawa punya rasa cinta. Ari ibu iya aya nyawaan bapak oh sautik nu ayaan mah nu ayaan mah nu nyora ece dibeh dituge ece sami jurig oge geudina nyora aya nyawaan. Setiap insan yang bernyawa pasti punya rasa cinta. Punten ari ibu ka dieu nawiskeun cinta ka panitia atawa cinta ka Kangjeng Nabi? Oh, jawab. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Tong asa-asa kompak cinta henteu. Ari ibu cinta cici heula Kang teu.
acan naros teu acan ditaros ke heula itu adalah laki mah kieu nya ditanya teu nyorak teu ditanya celengkeung. Ibu cinta ka Nabi Muhammad? Ari ibu cinta ka Pak RT? Kupingkeun teh. Ari ibu cinta ka Pak RW? Kupingkeun we. Ka RT ka RW eueuh nu bogoheun hiji ge. Musibah Pak RT awe sakilobana. Bu, jangankan ibu ka Pak RT, jangankan ibu ka Pak RW, punten Bu, kalau berbicara cinta ka suami ibu nyalira, ka salaki ibu sendiri, ayeuna geus kolot kieu aya keneh bogoh henteu. Tah, kupingkeun Kang. Ieu pengakuan pamajikan Akang. Ari Akang kunaon atuh ngeukepan kana teu bogoheun Kang. Akang teh kedah mikir Kang, kedah gaduh rumaos. Geus teu bogoheun maneangan deui. Menuju proses aja. Aduh, sok jawab Kang, Akang teh kudu rada dendam kerima Kang yeuh. Akang pamajikan geus teh bogoh, geus teh cinta. Ari Akang ningali pamajikan geus kolot kieu bogoh henteu? Tuh, gitu. Jangan ada dusta di antara kita. Bohong. Sok. Si Akang eta nu sawareh nyebut bogoh. Lah, maknya aya bogoh malam Jumaah ku Akang tadi kekepan kalah di tapakuran. Beda jeung kerengal nikah baheula. Ayeuna mah mamah cenah geuning mamah teh jiga kunti. Nah gitu eta cenah susu di toel meuni toyag-oyag. Dibawa nangkara kalah jiga ceplok nog nampuyak. Dibawa ngarengkol kalah keplok. Dikenyot kalah nyelapna huntu. Syukuran Kang, hitung-hitung ngegel baso urat we. Geus puguh pamajikan mah jujur ka Akang teh geus teu bogoh. Darek naon bogohna tuh cek ningali salaki geus jiga opak bubuk kieu. Tingali geura atuh baheula kasep soteh ayeuna mah kalah kasap. Lain kasep suku jebrag ayeuna mah huntu koneng. Komo geura rek ini ka sawah bari manggul naon ceu? Manggul doran da paculna mah ditungtung. Nu dipanggul mah gagangna eceu. Salaki teh tonggong hideung Gusti meuni jiga barongsai. Boro-boro hayang ngeukepan geus peuting teh da kalah keueung ningali salaki bari eueuh huntu jeung kerek jeung bau. Bu, tapi kunaon Akang rumaos geuning ibu rumah tangga tetap adem ayem tentrem sakinah sare jeung aki-aki. Akang masih genah betah tumani tumpak nini nah gitu Kang. Eta teh tanda urang syukuran ka Gusti. Apapun yang terjadi tetap alhamdulillah. Sing kompak alhamdulillah. Mata tas dan teh dilatih ku Allah sing kuat iman. Dah hirup di alam dunia mah loba uji, loba coba, loba rintah, komo lalaki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan. Naon jijikarana? Aya di dieu rana. Hidup. Oh, keun bae rana-rana ge asal ngeureueuh ngaji, ngeureueuh ibadah di mana aya rana ngeunah. Atuh mun ngeunah ge laku. Pugu matak jadi rana ge bau. Datang boro-boro abdi Bapak Majelis Ulama Desa sami ibu dijieuna mah tinu barokah, odah lain tinu bau. Eta ka MUI geus nyebut bau. Tak adilnya Pak MUI, abdi tadi disebut kurang ajar. Ayeuna Pak MUI kuno edan disebut bau. Uyuhan yo Pak RT ngurus warga nu aredan kieu sabar. Bu, kembali deui sakali deui ibu cinta ka Nabi Muhammad? Oh, balas ibu cinta ka Nabi Muhammad. Eta uih ti pangaosan komo ayeuna malam naon ayeuna teh ceu? Malam Sabtu, sugan teh malam Jumaah, akeun beda malam Sabtu ge sami ceu. Bari mepene salaki, ibu teh osok di pepene salaki. Astagfirullahaladzim. Da boro-boro ceu abdi ge tara. Dapan teh aya salakina diusapan cek ibu teh. Teh aya salaki budak usapan ku ibu. Bari mepene budak teh cek ibu teh, "Ya Habibi, oh Muhammad, ya Habibi." Oh kasihku ya Muhammad, oh kasihku ya Muhammad. Saking ibu cinta ka Nabi Muhammad, selalu yang dipuja, selalu yang dipuji. Nami Kangjeng Nabi, ya Habibi, oh Muhammad, ya Habibi, oh Muhammad. Ibu keur kikituan ku salaki kanyahoan dicarekan moal. Moal.
moal dan disebut naiknya Nabi Muhammad paling cek salaki teh mama alhamdulillah balik mulu dan teh geuninganan cinta terus ka Kangjeng Nabi sing menang sapaat bapa sing kabarokahan ku mamah cinta ka Nabi tapi lamun ibu bari mepene budak cek ibu teh oh Muhyiddin iya Muhyiddin asli tabu dicekek beheung ibu meureun cek salaki teh ari maneh teh rumah tangga teh jeung kuring jeung si Muhyiddin ternyata ibu cinta ka Nabi Muhammad mah moal pasea jeung salaki ibu punten Pak lamun pamajikan bapak cinta ka Nabi Muhammad bapak cemburu moal tuh sungguh tidak punya perasaan tapi punten yang terakhir kalinya saya bertanya ibu jeung Kangjeng Nabi cinta ari ibu jeung Nabi na pernah papanggih henteu pernah penak henteu pernah wawuh henteu pernah apal henteu padahal sok aya bahasa tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta begitu pepatah lamanya kalau sudah kenal pasti kamu tahu kalau sudah tahu pasti kamu mau lalu cinta cinta datang karena wawuh cinta datang karena apal cinta datang karena pernah kenalan jeung Kangjeng Nabi ibu tiba-tiba cinta membara rindu menggebu-gebu mataku cinta ibu kalah ku hujan ibu kajentai hujan belaan di Pak da karena aya cin jauh di jugjug angang mapai jalan kompak sok Kang sok ngiringan Kang sok ceuk kompak mapai jalan ngajugjug kapangaosan astagfirullahaladzim kapan ibu ka dieu teh belaan hujan teu kahalang ku hujan balas cinta ka Kangjeng jauh di jugjug angang balikan deui mapai jalan ngajugjug aduh sok Kang ngagerem surajin ya Kang teu karasa capena sabab make kendaraan ibu naik motor teu ka dieu naik mobil teu marapah bade naon nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa awas bapak tong penasaran hayang ningali abdi tapi yuk supados dosa nu dihaja nu teu kahaja nu karasa nu teu karasa lada ngaji ayeuna dihampura ku Allah Subhanahu wa taala sabab lengkah kana ngaji lengkahna jadi ibad bantuan lengkah kana pengajian masuku dilengkahkeun jadi ibad kompak kepatna jadi iba lempangna jadi iba dak diukna ge jadi ibadah nundutan cek saha cek saha eta nunutan jadi ibadah tong boro-boro nundutan nu beunta ge can karuhan ece hoyong ibu dihampura dosa ku Allah ayunkan tangan lengkahkan kaki ini pangaji sing rumah saurang loba dosa komo awe panggede-gedena dosa kunaon awewe gede dosa diantara dosa awewe sok gede hilap eceuleuh hicut heula kumaha ece we lah sok jeung abdi mah bebas ece ece nah kalau daripada ditahan di tikoro bisa setruk sok bekaskeun dah teu sama teman tangga jawab gitu lamun teu rumasa ece ku cinta mah kalah segalanya matak yakin akang lamun gaduh tujuan ka masjid bade salat berjamaah moal bisa kahalang ku hujan betul lamun leueur nyanak iteuk lamun poek makel batre lamun hujan make payung maksakeun indit kamas sae henteu ibu lamun salaki berjamaah di payung ka masjid sae nya henteu tuna we di luar payung nama tuna isa tuna mak
nya salaki batur geus ayeuna takbiratul ihram salaki mah cicing keneh kieu nya nyakel payung satamatna batur salat salaki kieu keneh. Allah ibu sing boga kaera ibu atuh tas maulid nabi urang ningalikeun cinta ka nabi teh punten tuturkeun akhlak mulia kangjeng nabi Muhammad masadidal haya seueur ka isin ari urang mah hirup teh loba ngisinkeun akang teh sing loba kaera ulah ngerakeun tanaga dibere ku Allah ari mangul semen mangul pare kaduga suku dilengkahkeun ka sawah jauh mampu nah ari suku dilengkahkeun ka masjid deukeut ngadak-ngadak lumpuh bener teu osok salaki ibu dijurungkeun ka masjid sok ari nitara no ayeuna mah ka akang ieu kang lamun init ka masjid akang sumanget init na sumanget balik bagus mending kene sumanget balik daripada teu balik-balik di masjid nya ngadoreksakeun meureun pamajikan teu ceuriweuh salaki hayang dahar kudu nganturan salaki gering di masjid kudu hayoh dilongokan mending kene sumanget bal jeung sumanget in naon deui hirup di alam dunia cegeus di alam barjah mah moal bisa balik deui moal bisa salat berjamaah matak salaki meungpeung cager jurung mun leuleus bere pita mun loyo ku ibu sering-sering dibere sumanget lain susu deulung kang dibere susu mah atuh akang teh kalah ngagengel di imah rek kumaha pipikiran aya si Oco ongko salaki tita salat kalah dibere susu atuh kalah ngagengel tapi ketang punten bula mun salaki kedua salat berjamaah subuh hayo we sare bus digudageun hudang kang tuh hudang wae tong disentak ceuk komodita jong mah ulah sok mending keneh sampeurkeun sok kang naon nyot oh ibu raja keneh aya akan diberi tanaga ku Allah menikat sombong meni balaga nah ari mangul barbel besi menikat kaduga ngangkatkeun leungeun dua Allahu Akbar lohor opat asar opat maghrib tilu isya opat subuh dua teu kaduga betul sing rumasa urang teh agama cicing di negara Republik Indonesia bari urang teh geus merdek 80 tahun Indonesia mata urang Cipurut ibu jeung bapak sing bisa ngajaga 17 rokaat Oco keur nyaritakeun salat kala jor-jor kana upacara yeuh kumaha Mang Uu ieu warga teh araredan kieu jeung kana di 17 Agustus HUT RI geus teu usum Bu Nabi Muhammad bade wafat teh punten ibu yang dikhawatirkan nu dipikirkan teh ibu bahkan bade wafat Nabi Muhammad ka para sahabat satu yang dikhawatirkan ummati ka sahabat titip umat urang Cipurut sieun cilaka dunia matak lamun ibu hayang salamat dunia akhirat wasiat Nabi yang kedua as-salat sahur Nabi titip salat lain upacara HUT RI itu 17 rakaat lohor opat asar maghrib isya subuh tapi darajeun ibu teh nya hoream kana salat masuk aya kan nya panghoreamna salat naon subuh sami jeung salat tamah deui salat lo tamah deui salat tapi alhamdulillah abdi mah da bingah tadi saur Kang Uu alhamdulillah cenah Bu Haji di mushola di dieu mah di masjid berjamaah teh disiplin warga teh syukur atuh Mang Uu alhamdulillah kompak cenah di dieu mah berjamaah unggal waktu dur lohor bedug geus di masjid tiap dur asar kohkol geus ditajug jadi nu pangheulana ka surgana teh bedug jeung cek bedug teh bye-bye Pak RT bedug rek ka surga RT nama keur macul keneh di sawah ceu Bu awas Allahul kafi aqsadnal kafi wazadnal kafi tarikan wa ni'mal kafi
repotnya jadi petani kalau sholatnya dilali-lali mentang-mentang waktunya tandur sholatnya awas sehingga duka isin tong loba barang pentak Allah maca iman heula takwa heula segala hal sesuatu lakonan lillahi ta'ala ikhlas insyaallah apapun yang dipinta moal kudu dipentak ku Allah ge bakal dibikeun repotnya menjadi supir kalau sholatnya di akhir-akhir mentang-mentang banyak penumpang sholatnya digampang repotnya jadi pedagang kalau sholatnya digampang-gampang mentang-mentang dagangnya mahir sholatnya punten di dia di kampung Cipurut masjid seueur nu sok asup ka masjid nu berjamaah nu kolot nu ngora pamuda atau aki-aki wahai anak muda yang di belakang kelihatan banyak anak muda tong balaga kena boga motor ninja lah leungeun ditato kencakatuh anger di udang soang maleweh jangan bilang kok pemuda kuat jangan mentang-mentang badan sehat jika sering kau tinggalkan sholat innalillah bila dirimu cinta sholawat bila hatimu rindu Muhammad itu baru pemuda yang hebat Masya Allah pemuda yang hebat yang cinta sholawat pemuda yang hebat pemuda yang kuat adalah pemuda yang rajin sholat Bu yang pemuda hebat yang lulungan tato aduh bahasa anjing ari jajan cilok bohong di kongkorong leung lamun ku emas imah ku tali sapatu bahasa anjing aduh ari modal disolokan minuman keras whisky brandy mansion KTA KTI topi miring Jennifer PLBK PLBM pel anjing edan di dalahar wahai anak muda yang namanya minuman keras tong boro-boro loba saeutik narkoba no narkoba no teh pucuk yes balikan deui narkoba no teh pucuk yes oplosan no teh kotak yes tawuran no ta'aruf yes jablay janda yey bener si Abah nyebut janda mah yes akan baik tangkang ada ari akang duda masuk we minat maneangan janda da janda ge atuh nu hade rupa pan loba merekna di abdi mah janda teh lah aya nu merek KTP kolot tapi pulen pilihan we ku akang aya janda nu merek kijang panter kaki panjang pantat muter aya deui di abdi mah janda nu merek Hitachi hitam tapi cihuy ka janda-janda merek Toshiba ge di abdi mah aya tos hideung bau deui cok Allahumma sholli wa sallim wa barik. Oh, Kang kade masjid lain markas aki-aki Kang sing boga ka era urang dibere tanaga ku Allah dunia geus dibikeun ku Allah bisi mataul gurur ya naudzubillah dicabut barok sabab urang salaki tara ibadah istiqomah berja ya mah komo geura bulan puasa mah ya Allah keung abdi mari bulan puasa masjid agreng pokal peot ketruk aki-aki makhluk metik nuhun tugas karik tilu nya makhluk metik berjalan tidak bergigi geuning ngumumkeun waktu sahur datang ke masjid mikal di takolan ditiupan grapok-pok cenah cek ocet teh di imah teh assalamualaikum duh napasna ge ceu mun geus rek pegat geus moal bener dan nu kitu mah dicas ge kalah ngelun atuh ceu cing atuh anak muda teh sing boga ka era geura aya kahayang keun aki-aki masina cicing anak muda yang berperan bapak-bapak nu ngarora sok datangan masjid ku bapak-bapak pantes da meureunnan assalamualaikum teh jelas ieu mah aki-aki huntu geus kari tilu bari unger assalamualaikum para sadar nguningakeun kasadayana ieu waos kantun tilu ieu waos kantun tilu palaur paur
kan salaki aja jurungkeun ngora da yakin cenguping suara nu kitu mama dia di masjid mun aya nu kitu lain hayang nyaring kalah keung tah bener sok lamun kudu ngarora kudu jarak jag waktos tabuh tilu salaur saur jelas jentre pertela tong nyalahkeun ka si abah mah bener teh dari kuhuntu geus ungerem atuh da aplok-aplokan oke ningali salaki ge kerek nih tak kitu teu beda kitu waktos ge waos pedal waktos eta teh dasar si abah getol atuh da ceuk saha deui RT harianeun anak muda ka mana keur talibra balik si abah saur ngegel ulen anu teuas huntu musibah napalna ulen da kuat keneh ulen jeung huntu ge keur mages karik tilu atuh nu tilu teh leupas kana ulen meceleng init deui ngumungkeun waktu imsak bari ceurik si abah sugan teh ramisak teh jeung ceurikan dosa si horeng teh jeung ceurikan huntu leugit ketruk deui mik ditakolan ceurik da jeung ceurikan huntu assalamualaikum wala jadilik kumal giwawas parantosep nyingsat naon cik aca cik atuh sing arel salaki aca cager henteu sehat jurungkeun sina ka mana tong boro-boro keur sehat gering salaki ge paksa ku ibu teh jurungkeun sing daekeun init ka dokter gering mah maknya salaki digogotong ka masjid ngadoreksakeun nu cager atuh astagfirullah sadidal haya kang sing loba kaera bu hirup di alam dunia mah moal salilana bakal aya tungtungna maot ngaranna betul suatu saat pastikan datang cicing tong riweuh rariweuh bari teu ngawurkeun 1000 acan saat-saat paling menakutkan naon anu cik heula sang malaikat pencabut nyawa nu dipikasieun ku urang teh maot malaikat nyabut sang malaikat pencabut nyawa dan merenggut ruhmu dari badan tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian ibu boga besti leungit si besti teh kabur sieuna ningali ibu keur sakarat juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian ibu betah keneh di alam dunia trojol malaikat cabut nyawa malaikat Israel rek nyabut ibu boga mobil Alphard moal bisa disogok ku mobil Alphard malaikat moal bisa disogok ku sawah lega jeung ku serang hampura kang ceu ketika ajal datang idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa yastaqdimun malaikat Israel tepat nyabut nyawa ka urang sadayana tong boro-boro ibu jeung bapak tuh orang yang termulia orang yang teragung orang yang teristimewa yang kita puja yang kita cintai yang kita rindui wafat meninggal komo urang pasti orang kaya mati orang miskin raja orang miskin paet lak bae kumaha ece we lah kumaha lempengna huntu we lah yuk ece orang kaya orang miskin tukang nguseup modar aya di dia tukang nguseup aya mikir kan si akang mah naon atuh geura ceu pokona mah usaha nu eueuh kamajuan mah tukang nguseup cicing we kieu tukang usaha mah teu maju-maju bener teu ngan lamun salaki ibu hayang usaha maju belikeun motor sina ngojek sok maju unggal poe orang kaya mati orang miskin mati raja-raja rakyat biasa mati Pak RT aya keneh tuh di tukang maut naon ece ketika motor rek dibawa
dibawa ternyata pun terbuat tawadu hirup teh urang teh ulah sombong kudu tawadu rendah hati. Nabi Muhammad batu sombong tinggal di bojona Kangjeng Nabi Siti Khadijah wanita yang dirindukan surga. Karena apa Siti Khadijah? Janda seorang orang kaya, teu sombong teu balaga, bahkan dunia Siti Khadijah semua dihabiskan dikorbankan untuk membela agama. Tak ibu kudu kitu. Sok boga gelang teh geraja rual. Sok kongkorong porosotkeun ical sok bikeun tu ka MUI. Bikeun ka kiai, bikeun ka ajengan nu keur nyeun lembaga pasantren. Eta nu bakal nyalametkeun dunia akhirat. Kitu. Ulah ungeuk-ungeuk bari teu ngarti. Jiga nu ngarti ungeuk-ungeuk da kongkorong mah teh diporosotkeun. Ieu mah drajeun dibere kaya beunghar sombong. Aya nu beunghar sombong di dieu? Aya? Aya nu beunghar koret? Jeung nu miskin sok loba omong deui. Nu beunghar koret, nu beunghar sombong eta nu miskin, init kana muludan da teu milu udunan ari snack hayang dua. Da aya nu kitu teh aya. Aya tuh jalmina ge di tukang dilipen ceuk. Jalma korete merege sehare semere hayangna dibere embung sidekah ku sababnya mening dan imah jeung desa tingali Nabi Muhammad mah ibu bumi nagenan alah alit bobokna di atas pelapah daun korma sarapan pagi nak cuman seteguk air jam-jam dan 3 butir korma tapi beliau sanggup berkata baiti jannati rumah tanggaku laksana surga bagiku. Ibu ge kudu kitu tong panasan ningali imah tatangga potongan minimalis ari nu ece bilik hinis tong panasan ningali tatangga unggal poe jalan-jalan make es kudu ari salaki ece hayo we ngadodorong es cincau. Batur mah diharupna make parabola urang mah paraseuna ngebul tiap poe. Keun bae Rasul ge tingali contoh akhlak mulyana teu sombong teu balaga. Moya di duniana diseepkeun ibu ge kudu kitu sok seepkeun sodakohkeun. Kiai aya nu keur nyeun pasantren bikeun euceu. Sataun sakali ge da teu rugi ka kiai mah mere sarung BHS da kiai teh pewaris Nabi atuh teu nu sajuta ge nu kawewe nu 500.000. Ieu mah sarung kiai teh urut tinu maot deui. Pewaris Nabi kiai teh ece Nabi tos taya man akramal ulama nu cinta ka ulama pakon akramani akur jeung cinta ka Nabi makana al ulama warasatul ambiya ulama pewaris Nabi beda jeung hansip al hansifu warasatul abriya hansip mah pewaris para abri nage abri terkutu da hansip mah baju nage teroreng-roreng polos ti baheula senjata nage pistol lain senjata nage pepentung lain pistol hiasan dina sakuna ge piriwit ulah diantepkeun nasib kiai urang sarung teh urut tinu maot atuh dipake ngaimaman teh ngajung jurigan jadi weh loba kiai jujur asal kumata paemu ieu bener cek abdi ge nu ieu mah kudu dirarukiah kiai disebut juri kawalat sih kiai teh pewaris Nabi ulama pewaris para ambiya dan atuh ku si eta mah disebut jurig. Ibu ge bisa ngaji budak ibu bisa ngaji menang mapatahan saha kiai bangga boga budak bisa ngaji tong bangga budak bisa nyanyi da moot mah moal dianterkeun ku anak nu bisa nyanyi sok cek engkak-engkakan sakarat torojol anak nu bisa nyanyi mama aku persembahkan lagu yang terakhir nya kitu anger we butuh anak nu bisa ngaji menang mapatahan kiai bangga ece teh budak nalkinan budak maca Al-Qur'an Yasin wal Qur'anil tah kitu mangpaatna budak masantren. Aya putra ibu nu di pasantren aya putra ibu nu masih di SD ayeuna jung teang sina balik da geus peuting ece ayeuna ieu mah nya budak aya we ngenong di sakola sugan di abdi mah jam 11 beurang ge geus baralik ece. Iya mah budak teh dipasantrenkeun kanu masantrenkeun ge mun nekat jika nu izin naon jang cenah masantren teh geuning jadi budug jeung ari euceu ulah sok nyebut santri budug Pak MUI oge kasep teh ayeuna baheula mah da budug kieu-kieu ge Pak MUI teh mantan budug euceu aslinya Pak MUI nya da abdi ge bisa kieu teh ieu teh ladang masantren icih lain ladang budug maknya bisa ceramah ladang budug beki ngacaprak ieu ari ucu meni gampang cenah bisa ceramah kadang budug
sugan meureun buduk-buduk ge barorok cok. Di mana ya buduk barokah? Emang kumaha tuh nyang hareup anu kararieu. Astagfirullah, cek. Cek. Yuk ibu semangat cinta ke Nabi Muhammad, jangan semakin berkurang tapi harus semakin kan baik ka salaki mangurangan oge wajar. Pamajikan ayeuna teu bogoh salaki ka pamajikan wajar, da geus karolot. Da bogoh urang mah taralila ka salaki mah ka pamajikan teu lami, sabab bogoh eta mah sokeuna ku seep lain setan ceu. Nya ya cinta di dahar setan. Ceu. Teu butuh ku salaki kasep, butuh ge jiga Kangjeng Nabi salaki teh jujur, tanggung, gede syukuran ke Allah ibu mun boga salaki nu gede kanyaah kodah. Teuy Kang aing mah kana itu. Astagfirullahaladzim. Begitu kapoting begitu areling. Amit-amit abdi mah teu hayang boga salaki nu gede nu kitu atuh. Jang naon ai lolos teu bisa dipake mah teu guna atuh. Cek. Jujur jika Kangjeng Nabi kanyaah ditamplokeun ka pamajikan punten Kang Nabi Muhammad maka bojo tantun miwarang akang ge kudu kitu pamajikan teh merdekakeun tong digawekeun. Sok keprok para korban sok bekaskeun. Mumpung aya tersangka tah. Akang mah teu mikir. Cek. Maruku mah jadi awewe teh da capek Kang. Sok akang mah jam 3 ge geus hening teu kudu digawe. Geus tamat pagawean tingali pamajikan mah full 24 jam. Beurang peuting. Beurang nyamel ti puting. Sama itu. Beurang nutu ti puting. Keur mah akang teh geus ngahamilan ngaruksak pamajikan. Yeuh Kang, tong kudu neangan deui Kang. Pamajikan geulis modalan. Bisi butut mah. Sok. Ulah kalah dipoyokan butut begitu gelis loba kokoloteun ari dibere duit yang skincare henteu. Waduh si Oco bener asa dibela si eta. Kaciri Kang aduh ieu korban watir. Bu icing Kang pamajikan bodoh papatahan naon hesena butuhna salaki tanggung jawab ti kitu da pamajikan mah tidak hak untuk disakiti, tidak hak untuk dihianati, hak pamajikan mah dihormati dan dihargai. Well cicing Kang sina bekas heulakeun antep. Coy ama kepegung eta teh. Ayeuna bekasna Kang. Waduh tak kieu da aya demo mah kudu lobaan. Cek. Apakah Nabi Muhammad pernah miwarang ke situ Khadijah ka Siti Aisyah? Tidak Pak. Ari urang mah we digawekeun. Bener Cok? Teu mikir sakitu capek eta. Pamajikan keur ngahuapan budak porocot budak modal. Salaki teh lain nulungan kalau amak geuleuh teh budak modal urus atuh lain panguruskeun Kang. Pamajikan menipak kupis leungeun nu dua nu katuhu ngeupel sangu nu kenca ngeupel tai budak. Rek ngahuapkeun sangu rek ngalungkeun tai, pabeulit sangu dialungkeun tai dihuapkeun. Gerak-gerak aya ucel salaki mah geus ker sare ucel mah kakak kayak bade ngalenyap budak geus nyaring kumaha salakina lain mah nulungan Kangkeun da pamajikan teh karunya ti beurang teh pinuh ku pagawean atuh akang teh pangasukeun ieu mah kalah molotot tah budak ganeng curik susuan pan ibu teh riweuh sok atuh nen bagur budak kakarekenan rehe keur dihususuan eta budakna bapana curik milu orok jabrik ngagoak wah cek ibu teh ganeng tong gogoakan sok sampeurkeun tas sabelah deui nganggur kok parasmanan. Tuh kitu Kang pamajikan mah sabelahku budak sabelahku bapana tepi ka hulu susu teh offset kutangna luhureun dada susun hanapeun bujal. Cek hak suami yang untuk mengerjakan segalanya Kang karena wanita oleh Allah bukan diciptakan dari tulang pundak berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Jangankan digawekeun, jangankan ku akang disuruh-suruh titah ayeuna nyangu ge entong.
baca dina kitab ukudul izin kewajiban nyangu masak gegeroh ngepel ngistrika ngasuh budak bukan ibu tapi suami salaki cicing ece mah tong ngararejo isuk setuju ngan kewajiban ibu mah hiji ka salaki teh taat tumut turut cek salaki nyangu hidup pak aduh weh cek salaki masak matak salaki kudu loba dicintai balik ngaji asongan dahar sok bapak pantes wanita solehah mah bari ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak salaki ge sionon atuh ieu pamajikan mere sangu bari kieu bedu cek salaki teh itu aya bakakak hidung astagfirullah Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik tapi punten karena memang begitu keadaan wanita bukan diciptakan oleh Allah dari tulang kaki berarti pemajikan bapak tidak pantas untuk diinjak-injak karena wanita oleh Allah diciptakan dari tulang rusuk yang dekat dengan hati berarti pemajikan bapak harus dijaga dan dijaga hatinya dan dijaga perasaannya yes keprok satu kali sakali balikan deh tepuk tangan satu kali dua kali berkali-kali tah kieu Kang ngaji jeung murid TK teh kieu resep geus rek tengah puting ge keprok we pan ieu teh lolobana ge TK taman kadaluarsa ibu bu kunaon ku tah Nabi Muhammad ka Siti Khadijah ka Siti Aisyah manggil lagi ya Humairah itu ibu kantos disebut ya Humairah salaki ibu dipanggil ke Kang Nabi mah ya Habiballah ya Rasulullah ya Nabi Allah ibu kudu kitu salaki tukang macul ya tukang macul salaki tukang ojek cenah ya tukang ojek ibu minimal nu saya serasikeun ibu disebut mama ibu ka salaki nyebut papa ibu disebut mami ibu ka salaki nyebut papi ami nyetel ibu disebut ayeuna mama salaki disebutna papa mun disebut ami berarti salaki disebut api mun ibu disebut umi berarti abi ngan sok ayeuna nyebut bunda berarti salakina panggil panda bedoa ya bakal salaki teh euy cenah tuh cenah yang jajan maka inung sia Gusti tuh cenah ka bapak sia cenah berarti eta nu minta duit teh anak sia eta teh yuk cinta kan Nabi Muhammad cinta ku cinta makalah mata kayak paribasa kalau cinta sudah melekat tai kotok terasa coklat kalau cinta sudah membara tai ucing terasa peda wadul tai ucing asa peda ti mana anggar we tai ucing mah tuh apaleun nu geus ngaletakan si bapak mah tarik hasem itu nu pernah ngasaan abdi mah teu apal teh ngasem teuing pahit oh bu yuk Nabi Muhammad tos aya Nabi Muhammad wafat tuh kiai ulama pewaris Nabi cintai hormati man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhalal jannah nu cinta ka ulama sambil jeung cinta ka nabi nu cinta ka nabi sambil jeung cinta ka Allah nu cinta jalmi ka Allah dakhalal jannah surga jaminan ti Allah insya tong ka amin ai can mere maka kiai bu teu da ek mere kumaha tadi disebut juri kiai kun waredan ge mah Nabi Muhammad lahirna iraha sing tarik Nabi Muhammad teh dilahirkeunna di mana di Mekah sok geura Gusti urang kayak geula nu ieu sadayan nu ieu sarerea kumaha sadayana sararea Gusti urang Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad Arab Quraisy Ramana Sayyid tarikan Ibu Siti Mina dibabarkeun di Mekah
wengi Senin tahun gajah salatullah salawat ami kenging syafaat ala toha rasulillah mullah ala yasin habibillah munker ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek wae komo bari kalah tibra awas digonol kelong di sawah sok loba keyeup meuli padi ti pasir kirisik ieu abah-abah meuni teu ngiceup ningali abdi mirip Dewi salatullah ala toha rasulillah ala yasin Robiul awal tanggal ke-12 April bulan tanggal ke-20 jadi Nabi Muhammadnya dilahirkan teh tanggal 12 bulan Robiul awal poe Senin tahun 570 Hiji Masehi disebut tahun gajah. Jadi kesimpulan ibu Kangjeng Nabi teh dilahirkeunna iraha Senin mah poena Robiul awal mah bulana gajah mah tauna mun ibu bapak ditaros ibu Nabi Muhammad dilahirkeunna iraha Jawa baheula cicing nu bodoh entong protes Nabi Muhammadnya dilahirkan iraha sabab Nabi Muhammad dilahirkan lain di bulan Rabiul Awal nu ayeuna lain dina tanggal 12 nu bulan Rabiul Awal tahun nu ayeuna tapi nu baheula jadi Nabi Muhammad dilahirkan teh iraha baheula tepatna poe Senin tanggalna 12 bulanna Rabiul awal tahunna 570 Hiji Masehi disebut tahun gajah matak ibu jeung bapa Nabi dilahirkeun dina bulan Rabiul awal diperingati ku sadayana umat muslimin di seluruh penjuru dunia karena apa? Karena banget rasa cinta padahal teu pepenak heula teu wauh heula karena naon ibu ku ayana cinta sabab banyak perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mau nyiptakeun alam dunia mun Allah teu nyiptakeun Kangjeng Nabi bahkan Nabi Muhammad satu acan aya ke alam dunia Nabi namina tos terpampang di surga luar biasa keistimewaan kemuliaan Kangjeng Nabi ya Nabi alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika di yaumil akhir pamugi abdi singjan tengah hiji sareng ibu Rama abdi ngiring Gusti kasawargi Allah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika
berkah pangosan ayeuna Allah sing ngijinkeun ruh Nabi dihadirkeun ningalikeun urang sadayana. Mudah-mudahan nu hadir ngaos ayeuna sanajan ibu hujan, sanajan ibu kabaseuhan, tapi yang kita harapkan adalah ridho Allah. Mudah-mudahan ku Allah dipasihan rahmat, ku Nabi urang dipasihan syafaat. Mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat di payunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Mugi Kangjeng tarikan kersa nyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Sawihan deui mugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sadaya di payunan Gusti Allah sing janten usul sadaya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tong waka cengkat tong waka angkat sat acan dipungkas ku doa insyaallah bade dipimpin ku kiai setempat. Doa ti sadayana abdi bade teras ngabujeng ka Karawang perjalanan 10 dinteneun abdi wangsul kalorompok teh kaping 28. Ayeuna kaping sabaraha etang we abdi bade teras safari dakwah ka ditu ka Banten ka Bogor ka Karawang. Doakeun sing sehat salamet dinten teh Kang abdi masih kene aya trauma 4 hari abdi jadwal hampir 11 tempat di cancel kadang aya diwakilan ku pun adi ketika pun adi kosong margi kaping sabaranya pokokna mah samingun kapengker abdi kecelakaan Allah masihan kanyaah pangeling-eling ti Allah besi-basihan musibah tabrakan beruntun di tol Cipularang. Alhamdulillah mobil mah dugikeun ka ayeuna ge alhamdulillah ku pihak asuransi nu jadi lereskeun da hancur. Abdi bibir sampaikan ka bibir ti dieu teh janten ka dieu kana angkeut ibu. Abdi lagi sadar emang nuju sadar pun anak nu nyupir ti dieu tos katingali bade cilaka tos mamah takbir Allahu akbar. Salina nuju sadar margi dipayun terus katinggal ya truk nuju mogok di sebelah kanan abdi di kapalih kirikeun da karena moal tiasa lewat moal tiasa jalan margi aya mobil truk anu nuju mogok tiba-tiba di belakang aya expander nyiap tarik ibu mayu teras nyiap kapayuneun dikira mungkin truk teh maju justru truk teh nuju eureun da nuju mogok cebret expander nabrak sudut truk dugikeun ka hancur supir truk anu di kolong nuju ngalereskeun kabentur ku benturan tina expander dugikeun ka tina mastakana teh kaluaran darah mobil nu expander hancur abdi teu aya deui jalan keluar upami dipemparkeun ka sisi tos beruntun teras coba mobil truk nu aragung pusok bus nu aragung bade kumaha nya kapaksa matak takbir pun anak teh astagfirullah da bade ditabrakeun kana sudut expander janten mobil nu abdi nu bodi nu kanan hancur nabrak bujur expander nu ditabrak abdi mah bujur expander teh kumaha ngan expander anu nabrak truk hancur. Biiznillah Allah masihan panang tayungan supir expander selamat nu katingali hancur pun anak anu dipayun tos ku abdi mah tos katingali pun anak teh kumaha panginten sampeana kaluar ti payun selamat. Alhamdulillah abdi teu karaos nuju ti catrok teu karaos tiba-tiba tos abdi kaluar ieu naon anu baseuh ternyata berdarah teras tina ieu dugikeun ka 4 dinten hampir 9 ka 10 tempat nu di cancel. Ayeuna teh upami perjalanan teh sanes abdi henteu yakin tapi rasa trauma pasti ada. Doa ti sadayana disehatkeun disalametkeun perjalanan abdi da hakikatna Allah anu ngangkir abdi kal tambih abdi gaduh amanat tipun bapak tipun biang masih keneh aya gedep
70 tahun yuswana pun bapak tos 87 tahun minang kisah kecamatan Cineang mah kiai sepuh tekantun pun bapak. Alhamdulillah semangat keneh ngaulang santri mung pun biang tikawit abdi emut diniah paud santri pun biang masih yang wengi tara lat ngawuruk meskipun bari gogoleran upami nuju kirang sehat tetap ngawuruk santri. Ayeuna tos hampir 7 sasih pun biang di pasien panyawat setruk ku Allah teh teu acan tiasa ngaulang margi soanten masih keneh diajar nyarios mapah masih keneh diajar gitu tapi alhamdulillah ayeuna tos teu kedah nganggo iteuk doa di sadayana hoyong Allah masihan keajaiban pun biang disehatkeun deui margi bunga jiwa mutiara yang tidak tergantikan hanyalah orang tua. Doa nu paling mujarab, doa nu paling mustajab, doa orang tua, doa indung mah seukeut alabatan silet, doa nabi anu teu aya tolak ijabahna iwati doa nabi tapi orang tua indung seukeut alabatan silet sami sareng doa nabi ka umatna dina pada teu aya tolak ijabahna. Pedoana pun biang enggal disehatkeun abdi perjalanan sing salamet margi pun biang sok kaemut nyai teh sok sieun kumaha saatosna abdi kecelakaan teh katami pun biang kirang sehat alim jantan beban emutan da dinten teh ari kolot maka anaknya muhun mangkan nyai teh hiji-hijina anak awewe da abdi teh pangageung teh istri nu kadua pernah ka dieu beben nu katilu pernah cecep ka dieu jantan putra pun biang sesuai abjad ABC trio ABC beben cecep sami profesi na keluar kieu bahkan minggu depan abdi bakal terbang ke Kuala Lumpur Malaysia doa ti sadayana karasan abdi diondang ku artis Siti Nurhalisa kudu ngisi acara syukuran hitanan si Upin dan si Ipin geus amin katipu